nuturkeun langkungan channel YouTube na Mang Tio. Carios anu kapihatur muja kasiluman kita karya Ukra Sumaniaya. Muja kasiluman buta atanapi nyupang teh nyaeta nyarioskeun lalampahan hiji jalma anu geus teu kuat andangan hirup lara balang sak dalam pawenengan. Jupri katlahna manehna kolung ngorban ke nyawa bikin dijieun tumbal ke ratu buta kasum jadi anak jeung pamajikanana. Sumangga tiasa di Bandungan dina channel YouTube Mang Tio dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mahatra kaundang sadayana daramang. Alhamdulillah atuh pamidaramang mah eta pisan anu ditedak Mang Tio. Siang sinarang wengina. Urang ngalajengkeun mitra dongeng Sunda garapan Mang Tio teh. Ayeuna teh nyaeta parantos dugikeun ka seri kagenep kitanya serius munjung ka buta atanapi nyupang teh atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos mitra mangga ieu carios munjung ka buta teh urang lajengkeun deui prung terus laju mulu ka teras kasamprak Jupri keur ngagoler di dinya. Nya paman pati ambek ngan cekuk wae bujur Jupri tajong. Uluh, sia Jupri udang sia. Ayo milu gara-gara kaula sia. Cek paman pati bari jeung bradug deui nya tanajong jujur Jupri. Korejat Jupri udang bari jeung gurang gerung nyerieun. Breh kumanehna katenjo paman pati geus ngacegak katutua dia baladna. Ngajajar ngepung imahna bari samakta ku pakarang. Malah tidinya ge aya kareta kuda sagala. Jupri enak kene sia kudu milu ka nagara kaula euy. Sabab bungana sia geus ngahianat ka Kanjeng Prabu. Cek paman patih bari nitah ka baladna pikeun nyangkalat Jupri. Aduh, ampun sun ampun. Ampun kuring mah teu masa ngahianat. Ampun. Cek Jupri hata ampun-ampunan tapi eueuh nu ngawaro. Rid, enggak tuturkeun saur Mama Abdullah mibarang Ridwan nuturkeun ka Jupri dibawa ku siluman. Tapi kumaha carana Mama? Saur Ridwan bingung kana pilampaheun. So, calik bari ulah hilap ngadua we ka Allah Subhanahu wa taala. Saur Mama Abdullah bari ngamparkeun sorobana. Ridwan teu seueur sarios ge kue calik tina soroban nu tos diamparkeun ku Mama Abdullah. Bunda Ridwan sareng pangersana Mama Abdullah nu bade nyusul Jupri nyata nu dibawa ka alam siluman teh. Ayeuna urang tuturkeun lalampahan paman pati nu bawa Jupri. Harita teh Jupri kuat ka kocak tengek digugusur ku paman pati dibawa ke puncak Gunung Hawi nyatana tempat siluman Prabu Kaladurja. Manehna benar-benar disiksa tanpa ampun. Awakna geus bobolot ku getih balas ti dadalagor kana batu. Tepan patih tenoleh ka Jupri anu ampun-ampunan. Kalah manehna mecut kuda ngarah leuwih tarik lumpatna.
siga nu hayang puas pisan ka Jupri. Teu kacatur lilana di jalan, Paman Patih teges sepi ka hareupeun Prabu Kaladurja. Ampun kaunaon Gusti, da ieu si wolakna ieu si Jupri teh tos kabantun ku si abdi sun. Cik Paman Patih bari nyulungkeun bujur Jupri ka hareupeun Prabu Kaladurja. Nu geus ngadago tita teu dikeneh. Syukur Paman, andika geus ngalaksanakeun pancen ti kaula. Ceuk Prabu Kaladurja bari melongkeun kana beungeut Jupri geus boborat ku getih. Sedang Jupri ngeluk tungkul sigabul menang mabuk teu wani neuteub rarai Prabu Kaladurja anu keur mejena benung. Hau harita Prabu Kaladurja nyarita deui. Jupri, sia kudu menang wawalesna ti kaula anu kacida berat. Sabab sia geus ngalabalungkarkeun rakyat aing di Bandung paeh. Lantaran ke negara aing ruksak banu hancur deuleu sia. Ceuk Prabu Kaladurja bari tutunjuk kana irungna Jupri. Aduh, ampun Gusti, ampun. Jupri ampun-ampunan. Si abdi mah teu rumaos sun minda maka onaran di nagara. Prabu Kaladurja bakating hayang dipikarunya. Sia ulah kumaha ninggang sia dahadol wawalak. Deuleu sia rahayat aing pararai marereger deuleu sia akibat ku panas sia anu kaluar dina imah sia. Deuleu yang tihang karaton nu banu runtuh. Bebenyit nu banu kaktiban kentengna sia deuleu. Eta kabeh akibat kekuatan anu jolat di masia deuleu. Ceuk Prabu Kaladurja bari nunjuk ka sabureun karaton pasolengkah. Aduh, tapi kumaha atuh sun abdi mah leres terang jeung teu rumaos karuk ngayakeun karuksakan. Wah, ampunan si aduh ampun. Aduh. Prabu Kaladurja harita teu asa-asa deui ngan habak-habak wae nyiksa Jupri teu mun harita sia Jupri kenir satarikeun tepikeun ka palu. Tapi ayeuna teh Jupri teu paeh teusing. Sirahna teh oko umeur tapi henteu nepi ka binasana. Ayeuna mah sia rasakeun panyiksa ti kaula. Prabu Kaladurja harita merasa kalium niup awak Jupri pikeun kang alayang tuluy niban tihang karaton sarta tihang telah sungai borobot runtuh. Aduh, ampun Gusti, ampun. Jupri harita bejeng gigerelengan nahan ka nyeri. Keur kitu harita ngaradak kadenge anu ngagorok. Urun. Pokna harita disusup ku lebatna hiji rim. Sarta ngalayang anjog ka payun ka Prabu Kaladurja. Prabu Kaladurja ngagebeg harita ulak cangking beri jeung nanggungkeun genirna dina tak-tak. Aisyah jelema mah mawani datang kalam aing beri jeung hulung halang kana panyadan kaula. Ngeureunkeun panyiksaan ieu heh Prabu Kaladurja sabab karunya deuleu. Memang nasa siam naon hubungan dengan si Jupri. Koma dipercaya mahnya kula pisan anakna ieu Bapak Jupri teh. Baru
Urang ajar sia. Buah-buah sia dan ngadatangkeun karuksakan ka nagara ieu. Prabu Kaladurja harita bajing muralang. Kumisna nu sagede leungeun, jelema teh harita oyag-oyagan. Lang Ridwan ngahulang, ras inget salila keur tirakat manehna ngarasakeun hiji kakuatan anu kaluar tina awakna. Tapi teu aya niat arek ngabinasa kepada makhluk pangeran. Ridwan ukur ngalaksanakeun tirakat mukhlis karena Allah samata. Manusia, nah siapa ke ngahulang apa sia rumasa nganjurkeun nimbulkeun kekacauan di alam siluman kaula. Prabu Kaladurja harita berijeng tutunjuk ka Ridwan. Oh kitunya, hampura we kisanak kajadian eta lain asal ti bapa kaula tuh. Tapi ti kaula anu memang keur ngalaksanakeun bakti ka pangeran kaula nu jadi panguasa sakabeh alam. Kaula teu pisan-pisan aya niat sejang hancurkeun nagara anjeun. Apa ge henteu yang di dieu aya nagara anjeun. Tah ayeuna mah kaula arek balik bari mawa bapa kaula. Tembak Ridwan tas ai. Urang ajar sia geuna banyak capek dem. Buat kahibu kitu sigadar buruk-buruk we manusia. Kitu carana mah sia pangacauna. Sia dalam dibalik ieu kejadian. Jeung Prabu Kaladurja harita nafsuna ngakukudug amarah kawadahan, gendirna kuat ka diamang-amang siap rek ditinggalkeun pisan kana sirah Ridwan. Tapi Ridwan mah anggar tenang malah nangkeun haribu nangtung hareupeun Jupri anu keur tapak deku bari nahan kanyeri. Heug atuh ari karep anjeun kitu mah, tapi ti deungeut ayeuna anjeun ulah ngaganggu ka manusia jeung anjeun geura tobat, geura balik ka jalan anu dipikaredo ku Allah. Saur Ridwan teu lepas tina kawaspadaan. Wah, ngomong siam, aduh ceramah di diem. Apa sia teh ustad ini ceramah di negara kaula. Yeuh, dengekeun, nepi ka kiamat ge aing moal sejang goda ka manusia, bicara di bidang ku harta banda. Cek Prabu Kaladurja anu nafsuna geus teu kawadahan. Terus manehna marintahkeun ka wadia baladna. Pikeun yang kalak Ridwan sanggeus diparentah ku rajana, sakabeh ponggawa ngepung ka Ridwan nu harita langsung luncat ka pakarangan nagla. Celegedek harita Ridwan pasang kuda-kuda. Bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an anu salila ieu tos di pasantrenna. Malah serat Ridwan nyabot keris pemasihan Tim Abdullah bari manahna tepetot-petot nudak Allah sangkan aya dina pangriksa pangjaga mantena. Para ponggawa eak-eakan sing gorowok nu susumbar ka Ridwan, sedengkeun Prabu Kaladurja mah manehna mundur bari muliu-muliu kumis panonna nu moncorong beulih mah harita bobolototan bari ngawaskeun ka Ridwan. Serak korewang diputer-puter ngahiup bangbaraan arek nyapat teuleung Ridwan. Ridwan dikat klok teu cukup kitu bae digigir kaciri ku Ridwan aya nu ngahambatkeun perang. Malah kabileungna ti luhur jeung ti handap ge sarua pakarang ponggawa siluman pating seleber mata pawur. Tapi lain oge Ridwan muridna Mama Abdullah anu tos masagi ku rupa-rupa pangabisa
ngan sakilat Ridwan Mesat Krisna laju diputerkeun bari matek aji tai wawang. Hadak bae awak Ridwan disiput ku angin puyuh nepikeun ka ngaguru bareng jeung eta pakarang lawan datang atuh teu bisa disingkahan deui. Pakarang lawan langsung kasabat ku gerakan Ridwan anu geus dilapisanan ku angin puyuh teh. War berebet cileger. Sada anu ngaceleger itu kurso anu ngageleger ngeundeurkeun eta patempatan. Prabu Kaladurjati Juralit Paman Patih ti Jongjolong geus puguheun para punggawa mah awakna nepikeun karabeng teu bina tipuhan alakai. Terus pating gedebut bariting araduh sarta teu lila tuluy bina saja disilalatu. Nyal ningali kitu Prabu Kaladurja ambek hauk bae nyentak mitah Paman Patih sangkan maju. Kurang ajar ya. Geuning siul teh aya pangabisana. Ete lakadeuna unggul awak dengan sakebeut teh. Patih ramai euy. Dangkal eta manggung teh. Pun perlu bae hanya baehan. Unjuk sumangga Gusti, unjuk sumangga. Paman Patih teu talangke gentak ngagegag ngadeuktan Riwan. Tuluy mureleng bari jeung kunyam mapatkeun ajianana. Heueuh hanjaka pisan mitra waktosna kabujang seep. Jaga tu mitra dunging Sunda anu judulna Muja Kasiluman Buta atanapi nyupang teh urang cekapkeun heula dugigikeun ka dieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Atuh manggiok sapara kanca di studio ngahaturkeun wilujeng baturai, wilujeng kantun kasadayana. Cak.